Wirid Seninci, Asep, Mas KM, Sampurasun. Nah, bagi yang menjawab Sampurasun, semoga semua doa terbaiknya dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, anak-anak, sudah sarapan kan? Sarapan ya. Nah, oh iya, Ibu bade ngulang ngenaan kecap duit urwa. Ya, sekedap. Kecap dwi purwa atau kecap racikan dwi purwa. Saat ngalajengkeun mangga ku hidup titenan. Titenan teh amati. Jadi mengamati cerita. Ya, sok dibaca. Beres. Ya, para tua mangga dibaca. Anu kita anak kecil. Nah, sami tidak maca bacaan anu tadi tilu paragraf bener teh eta teh kanyataan di sakola urang. Lamun bener berarti sakola urang teh sakola anu hebatnya. Urang lanjut. Kecap Dwi Purwa. Kecap Dwi Purwa teh asal kecapna tina bahasa Sangsekerta. Anu hartina Dwi artina dua. Purwa artina mimiti atau pertama. Nah, kecap Dwi Purwa nyaeta kecap anu diulang dua kali bagian hareupna hungkul. Jadi kata yang diulang dua kali bagian depannya saja. Contohnya aya kecap puhu. Puhu lamun diucap ulang jadi puhu puhu. Eta kecap dwi murni. Nah, lamun dijadikan kecap dwi purwa, jadi nu diulang teh nyaeta kecapu hungkul. Kan bagian hareupnya, bagian hareup anu diucap ulang. Jadi pu pu hu. Jadina pu pu hu. Eta kecap dwi purwa. Ayeuna contoh nulian nyaeta pupuhu sakola SD Santa Maria Santo Yusuf mah istri. Nah, pupuhunya diterapkan dalam kalimat. Coba kita akan lanjut ke contoh kedua. Ayat kecap tulis. Lamun diulang dua kali jadi tulis tulis. Dijadikan kecap di purwa jadi tulis. Akhirnya jadi kecap tulis. Nah, di purwa. Nu lain kecap kumbah. Lamun diulang jadi kumbah-kumbah. Eta mah dwi murni ya. Kecap dwi purwana nu diulangna ku nah hungkul. Kumbah. Jadi kumbah. Tah. Nepi ka dieu pahamnya kecap ulang dwi purwa urang lajengkeun ku hidap
dibaca tadi sanggeus dibuka ke ibu hidup di piwarang maca teks. Tadina teks eta aya sababaraha kecap anu ngandung kecap dwi purwa. Sok titenan tapi saacana hidup kudu nyadiakeun buku tulis jeung pensil atawa pulpena sok dicandakeun lah Kang. Ya, sambil hidup nyiapkeun bukuna, urang tingali bacaanana. Pupuhu sakola SD Santa Maria Santo Yusuf mah istri. Abdi sasakolaan sareng Ibu Yani anu ngaulang basa Sunda di sakola eta. Sateuacan pandemi COVID-19 mah unggal dinten murid-murid teh sok sasapu di kelas sewang-sewangan. Seueur sepuhna murid dongkap ka sakola kanggo tatares sareng babayar kaperluan sakola. Dina paragraf kahiji urang manggihan kecap-kecap seperti pupuhu, sasakolaan, sasapu, tataros, jeung babayar. Nah, kecap anu di tandaan beureum ku hideup ditulis. Contoh kecap dwi purwa. Hiji pupuhu, dua sasakolaan, tilu sasapu, opat tataros, lima babayar. Rengsenya urang lajengkeun ka paragraf anu kadua. Berarti dina paragraf ieu aya 5 kecap dwi purwa nya. Lajengkeun nyaeta dina paragraf kadua. Lingkungan di sakola SD Santa Maria Santo Yusuf mah masih kawilang seger hawana. Sabab masih seueur tatangkalan anu arageung. Di sisi lapang aya sababaraha wastafel kanggo kukumbah pandangan. Resep aya di sakola ieu mah sareng babaturan anu saumur atanapi teu saumur sok silih pikanyaah tur silih asih. Tutulung upami aya karerepen. Tah eta teh anu kaasup kecap ulang dwi purwa dina paragraf kadua aya 4. Kubarudak di titenan carita ieu teh luyu jeung kaayaan sakola urang nya. Ayeuna baca dina paragraf anu katilu. Paragraf katilu teh unina kieu. Kagiatan di sakola mah teu leupas ti ajaran Kristen Katolik anu dianutna. Kaciri unggal tabuh 12 sok ngadua sasambat kanu maha kawasa muji syukur kana sagala nikmatna. Jadi di SD Santa Maria Santo Yusuf mah upami jam 12 teh sok ngayakeun doa Angelis atau Rosario ya. Nah, eta cirina. Pahamnya barudaknya. Jadi dina paragraf 2 aya 4 kecap dwi purwana aya dinu katilu mah ngan aya hiji nya eta sasambat. Pahamnya barudak dina kecap dwi purwa. Lamun geus paham hideup rek dibere latihan. Tah saacan latihan hideup tingali heula aya paragraf. Sok dibaca babarengan. Contoh nomor hiji puhu kecap dwi purwana pupuhu. Hartina pupuhu nyaeta ketua atawa kapala.
Sok hidap dibaca. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Nomor 7. Nomor 8. Nomor 8. Nomor 10. Nomor 11. Nomor 12. Nomor 13. Nomor 14. Nomor 15. Nah, 15 kecap-kecap anu ngandung kecap dui purwa ciga tadi. Latihanana. Kumahanya latihanana? Sok hidep siapkan heula buku tulis jeung pulpen atawa pensil. Ku ibu diktenya nomor hiji. Nomor hiji teh unikna abdi titik-titik ka Gusti unggal dinten. Ditulis. Ibu ulangnya abdi ka titik-titik ka Gusti unggal dinten. Nomor 2. Udin mah titik-titik sareng Nina di SD Santo Yusuf jeung Santa Maria. Nomor 2. Udin mah titik-titik sareng Nina di SD Santo Yusuf jeung Santa Maria. Nomor 3. Ulah titik-titik dina luhur meja atuh. Ulah titik-titik dina luhur meja atuh. Nomor 4. Titik-titik dina tembok teu alus. Titik-titik dina tembok teu alus. Nomor 5. Bapak titik-titik sareng mamah ngurus abdi. Bapak titik-titik sareng mamah ngurus abdi. Nah, di bawah aya 5 kecap dwi purwa. Hidep luyukeun soal tadi jeung kecap-kecap anu aya di handap. Ibu hitung sampai 10 harus sudah selesai ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita akan nilai ya. Coba nomor 1 kita baca. Abdi titik-titik ka Gusti unggal dinten. Jawabanna nyaeta abdi B. Neneda ka Gusti unggal dinten. Anu jawabanna B di checklist bere nilai 20.
Nomor 2, Udin mah titik-titik sareng Nina di SD Santo Yusuf jeung Santa Maria. Eusina, Udin mah sasakolaan sareng Nina di SD Santo Yusuf jeung Santa Maria. Nu betul di checklistnya. Nomor 3, ulah titik-titik dina luhur meja atuh. Jawabanna, ulah sasarean dina luhur meja atuh. Yang betul di checklist ya. Nomor 4, titik-titik dina tembok teu alus. Jawabanna, tutulisan dina tembok teu alus. Nomor 5, Bapak titik-titik sareng mamah ngurus abdi. Bapak sasarengan sareng mamah ngurus abdi. Nah, anana anu bener 10 bere anu bener 5 bere nilai 100. Anu bener 4 bere nilai 80. Nu bener 3 60, bener 2 40, bener hiji 20. Jujurnya, minggu hareup ku ibu ditanya nilai hidup sabaraha. Nah, sekarang sudah punya nilainya. Yang sudah ditutup saja. Nah, anak-anak sampai sini dulu pembelajaran kita dalam bahasa Sunda ngeunaan kecap dwi purwa. Mugia anu di-share ku ibu ka hidup aya manfaatna nya. Ibu cekapkeun dugi ka dieu heula pengajaranana. Hatur nuhun, sampurasun.